Lamun di muka bumi ngabogaan pamimpin anu teu adil tunggu akibatna cek Allah, sabab hirup urang teu aya deui rek saha wae ge sabab jeung akibat. Sababna anjeun jadi pamimpin teu adil, teu bijaksana, teu amanah, teu nyaah kanu leutik, kanu miskin, sabab anjeun bisa menang dipilih ku nu pangleutikna, ku tukang macul, ku tukang kuli, ku tukang ngaramet, ku tukang rongsokan, ku tukang kokoreh anjeun dipilih. Teu sadar begitu menang anjeun teu adil, teu amanah, teu bijaksana, teu nyaah, cek Allah tunggu akibatna. Mangrupa-rupa panyakit diturunkeun, matak ngarora keneh, strouk ringan, strouk menengah, strouk berat jiga subsidi, jiga minyak pertalit. Alam dunia ge nyelong, laut limpas banjir, nya gunung cing beledug, bahkan lain gunung unggul cing beledug, bujur cing beledug bari gutak-gitak di diskotik, di kafe, ieu di zaman kiwari. Tunggu akibatna, hirup urang moal lila kade, sedangkan umur moal bisa dipajukeun, moal bisa dipundurkeun. Tunggu anjeun jadi pimpin oge moal lila, moal nepi ka beunghar jiga Nabi Sulaiman. Tunggu cek Allah.